Geus teu aneh besti unggal isuk teh paciweuh leungeun teh tok kecang nyabak itu nyabak ieu kos CEO arek tanda tangan kontrak wae. CEO mah tanda tangan teh jadi duit ari ieu mah ngagawean pagawean imah. Besti jeung deui teu aneh deui model isuk ayeuna. Korejat hudang isuk-isuk teh anu deui teang sangu we jeung sangu. Nyapan kumaha deui besti le teh urang Sunda mah teu bisa jauh tina sangu. Ayeuna aya caritana isuk ngadahar bubur jam 6 jam 8 teh geus hayang ngadaang sangu deui. Da majar teh karang ngadaang bubur lain ngadaang sangu. We besti kos teh nanah kitu. Lamun isuk jam 6 anu dicabak buras jeung gorengan jam 7 teh geus kalaparan deui besti geus gugur bukan. Ya kitu teh ya besti mun can sangu mancan wareg intina mah. Tah ayeuna mah balik deui kana topik isuk ayeuna anu digawean. Kulantaran piring dina jero rak geus bea. Jadi wayahna wayah ya urang elapan heula ieu si piringna teh. Sabenerna mah besti ieu teh piring teh garing. Lantaran ku kabiasaan kudu dielapan heula jadi kajeun kita besti teh nanah ieu nu ngagawean. Aya beres lapaneun piring eta ngajabreg gerohanan. Sakuduna mah besti burit kamari ieu teh di gerohanna. Eta teh ya besti bakat ku omongan karak saeutik. Jadi we asalna saeutik teh jadi gunung. Lain gunung gede besti gunungan gerohan. Lamun misalna isuk ayeuna teh di gerohan meureun balik gawe teh capek besti jadi we nama urang gegeroh heula. Nya bari jeung ngeceblek teu pararuguh ge urang gawean we. Tapi kala-kala kedeung besti samemeh gegeroh urang sesebred heula. Bener besti ditincakna teh meuni asa kat sareukseuk. Ieu katel tinggalieun hiji. Aya untungna keneh tadi teh teu langsung gegeroh besti. Bener besti lamun misalna tinggalieun hiji teh sok hoream disusulna. Nya eta nyusul gerohaneun anu tinggalieun. Apanan lamun sakalian mah geunaheun besti. Teu capek 2 kali lamun misalna sakalian teh. Ieu teh besti gerohaneun mah ninganan teu pati loba. Nya eta teh ya mentak loba teh dicampurkeun jeung sendal. Padahal mah eta teh sendal geus ampir rek 2 tahun cicing di dinya. Maksudna teh dina jero baskom nungguan men tadi mania. Da geuninganan teu mani sorangan boga sendal teh. Mun ceuk teh nanah ieu ge nya besti. Sabun aya di dinya, sikat aya di dinya, ceuk urang mah ngaruru sorangan tuh kudu men tadi pangaruru. Geuninganan kala ka kos nu buru ngawangkong jeung sendal. We ieu teh kamari burit dikeueuman, coba lamun teu dikeueuman meureun hararese disikatna. Gurusutkeun sabunna sacukupna we ulah loba teuing bagi 2 mun bisa mah. Pangiritan besti ayeuna teh bahan pokok keur nararai komo BBM geuninganan. Bener besti meuni asa kat babeledagan eta naik harga BBM. Bayangkeun besti ayeuna mah duit 50.000 teh ajang bensin motor oge kurang keneh. Untung we besti boga jantung teh madein Allah lain madein manusia. Coba bayangkeun besti lamun madein manusia. Meureun pas ngadenge kabar anu nyieun sok teh langsung ngabeledug jantung teh. Besti teu karasa ngeceblekeun harga BBM naik ieu teh ngumas senalna mah geus angeus deui. Anger besti ari bebenah imahna mah acan angeus urang pindah gerahayu ka belah jero. Kela kedeung besti urang poe heula senalna di dinya Tuhan pindah ka jero mah aya deui pagaweaneun teh ninganan. Pagawean nyokot piring tuluy ya nyokot MBG geus lapar apanan besti ieu teh geus arek 7:30 kuduna mah jam 7 tadi ngahuap. Ieu ge awak teh asa ngadaregdeg norok tok besti hayu urang ngahuap heula dina luhur kasur meh geunaheun. Ayo atuh sing gancang nyarap teh aya benahaneun anu nungguan. Biasa singkat cerita ieu teh urang ngabenahan heula paranti nyileung. Besti lamun geus arareungap kieu teh meuni sok hayang ngaringkuk deui. Bener kitu besti hayang tarik salimut tuluy ngagojod dina luhur kasur bari scroll HP. Eta panan besti anu diarep-arepkeun lamun geus beres bebenah teh. Tapi da kulantaran teh nanah mah gawe jadi we teu bisa ngaringkuk